Tepangkeun wasta abdi Dini Meilani jadi kameramen. Tepangkeun wastapun Najla numerankeun tokoh Deva. Nepangkeun wastapun Saran numerankeun tokoh Rijal. Nepangkeun wastapun Sheila Suci Handayani numerankeun tokoh Fikri. Sisindiran, sisindiran, silih sindir babarengan. Sisindiran, sisindiran, urang heureuy babarengan. Sisindiran, sisindiran, silih tempat babarengan. Sisindiran, sisindiran, urang heureuy babarengan. Atos anu masok geura mareta sing harade. Naon kitu? Sisindiran punya kitu sisindirana. Aya sok atuh. Sim kuring ngaledok lenca di alam segala aya. Sim kuring sabaraha kanca tur salam ka sadaya. Saencan naik ka para kudu aya kumaha tur. Saencan di tengah acara ka sadaya sampurasun. Tah aya mah saecan sisindiran urang lalaguan dewe yuk. Yuk. Main endog-endogan, yuk. Endog-endogan pepes hiji pepes kabeh pre. Endog-endogan pepes hiji pepes kabeh pre. Hehehe, Sheila. Ih, tuhnya mane mah cukuring ge. Kunaon? Alun-alun palaweungan di jerona meni keeng meni wantun teu miluan di geroan kah malaweung. Meuli sawah di Cicatur pikeun ganti keur nu geuring maneh ulah loba ngaturkeun bae kumaha kuring. Yeuh, ari sok we kumaha maneh? HP kuring dipake oge ku kuring, di pulsaan ku kuring keun bae kumaha kuring. Yeuh, ari maneh Sheila di bejaan teh kalas siga kitu. Nyeruan lepas na tampir nepi ka newak na capek tujuan rek tempat sindir tapi kalah nyoo HP ku ayana ieu si game moal piala kakalep ku ayana main game jiwa sosial na hengker. HP teh loba manfaatna ari maraneh. Dipakena pikeun taat nyokona ka Ki Hajar. HP teh bakal manfaat pokokna pikeun diajar. Tah manfaat teh mun dipake nu bener yang hayu dipake main game. Bener pisan, ayeuna mah teknologi teh dipake bahan pangajaran. Upamana dipake kana nu kahadean bakal loba manfaatna. Tapi sabalikna upama dipake kanu goreng bakal loba pimadarateunana. Sapu Pisan. Namanya apa tuh? Mas ya tadi lagi nempo barudak arulin di buruan meni hayang ikutan cek aku teh. Ih, kareta asal lalila waasku katinggaleuna eta basa mani gila kawas banci di calana. Pesat tandur panas poe anak kuda kasawahkeun basa batur di mumule Sunda disapirakeun. Kunaon tuh bira ge kitu panen we rada gaul meureun meusan mah. Ye, ari kamu ari di pepatahan teh malah gitu. Ari maneh Sheila ngadon pipiluan ngomong jiga kitu. Tuh nya maneh ge kala nurutan kuring geuning. Yeuh barudak dangukeun nya. Tina hal anu sarupa bakal jadi loba daya. Tina hal anu sapira bangsa guna budaya. Ya, geus lah lalieur ari ngomongkeun basa mah. Kusabab basa mah moal tungtungna. Jadi basa mah rupa beas jiga kopi, rasa liwet nu tutungna, rupa kawas aki-aki, basa mah taya tungtungna tuh, gitu. Sok atuh ayeuna mah urang tatarucingan deui we yuk. Emang maneh boga kitu naja tatarucinganna? Nya boga tuh. Ya terusnya tempat ikan ngaca pustakawan nu pamungkas naon cik? Dina baris kahiji aya kecap maca, dina baris kadua aya kecap pustakawan. Naonnya? Maneh apal teh Sheila? Naonnya? Daftar pustaka lain. Ida tuh, taluk teu? Taluk lah sok naon? Ieu nya tempat pikeun urang maca nyaeta tempat maca. Terus baris kaduana aya kecap
perpustakaan. Jadi perpustakaan. Oh, perpustakaan. Ye, mumpung ayeuna keur ngabahas perpustakaan, urang ge boga ya tata rocingan anu nyambung karena perpustakaan. Teruhnya, gudang pikeun nyiar ilmu kuring ngodokana saku. Naon cing? Anya, baris kahiji aya kecap gudang ilmu, baris kadua aya kecap ngodok saku. Naonnya? Mane apel teu? Kuring mah apa tuh? Ya nya, mun leuna gudang ilmu, handapna ngodokan saku, asna pasti buku. Bener teu? Bener euy. Atuduhun ieu mah. Duh, mane mah bisaan pisannya ari tatarucingan sok kateruh wae. Nyanya tuh panan kuring masih minang maca di perpustakaan. Lamun cek pamarentah mah caragal nyael ilmu tong hilap nong tarasi. Naon cek? Dina padalisan kahiji aya kecap gudang ilmu. Dina padalisan kadua di Purwakanti ku kecap tarasi. Lamun dijikeun Berarti tina literasi. Nah, geuning ayeuna mah geus barisa. Ngeunaan literasi nyaeta program pamarentah anu gunana pikeun ngaronjatkeun kasadaran jeung minat baca masyarakat Indonesia di sabudeureun budak rumaja khususna di kalangan budak sakola. Cik sok lah giliran sim kuring nu ngawangsalna. Ye nya, teruh. Di sadana bari naplok, nu bangor kudu diteke. Naon cik? Wah, babari ieu mah. Eusina teh toke. Oke. Kecang bala gendir kosong. Angen cacang sapariu kosong. Lauk emas dina ganggang disameran ku Japati, roga emas henteu langgeng tecara boga pangarti. Sim kuring melakan lenca, cihaur segala aya. Sim kuring sapara kanca, hatur nuhun kasadaya.